Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama akidah wabil qur'ani imama wa hikmah wa ja'alal Indonesia daulatan al-mustaqillah wabi undang-undang dasar 45 falsafah wabi Pancasila asasah wabi Sabang ila Merauke wilayah wabi Babakan Bandungi Korea wabil Pandeglangi Baldah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad al-mujahidi fi sabilillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Babisirrillah ilaha illallah insyaallah annal qari wa allahul hadi wabisirrillah haula wala quwata illa billah insyaallah annal qari wa allahul hadi wabijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam insyaallah annal qari wa allahul hadi wabi karomatil awliya illahi ta'ala khususan Sultan Maulana Hasanuddin Banten insyaallah annal qari wa allahul hadi. Hadratal mukarram wal mu'azzam, para guru urang, para kasepuhan, bil khusus pangersa Kiai Ian, pangersa Kiai Haji Sumantri sareng Kiai anu sanesna usami hadir di tempat orang doakeun pamudah-mudahan guru orang sing diparanjangkeun yuswana ku Allah amin, sing dipasehan kasehatan amin, sing dijembarkeun manah ditutur ku jembar rizkina amin ya Allah ya robbal alamin. Teka kantun kersana Bapak Lurah di dieu mah kasep jasanya bener kasep Pak RW na kasep Pak RT na kumaha Pak RT na goreng aing maya lurah kasep aing RT goreng kasepkeun bae nya kasepkeun bae. Ieu urang doakeun ieu Pak Lurah, Pak RW, Pak RT pamudah-mudahan jadi pamimpin anu senantiasa mengayomi masyarakatna. Sing dipasehan kasehatan ku Allah, sing digampilkeun dina sagala urusanana, oge sing dibentuk ngajadi pamimpin lain panguasa. Ai kitu beda antara panguasa jeung pamimpin kan tenan. Ainu ngaran pamimpin mah dia akan berkorban, mengorbankan harta benda, mengorbankan jiwa raga demi kemaslahatan masyarakatnya. Itu pemimpin. Beda jeung panguasa, panguasa mah akan mengorbankan masyarakatnya untuk kepentingan golongan dan pribadinya. Aya bantuan beas raskin ge ai penguasa mah dihabek ku sorangan. Moal di dieu mah moal. Kula mah teu ngomongkeun di dieu. Di dieu mah moal, ieu mah lembur kula di ditu. Moal, di dieu mah nyontoan doang. Secara istimewa dan istimewa salam penghormatan ku abdi disampaikan ke lapisan masyarakat kampung Babakan Bandung khususna. Umumna sadaya nu hadir di dieu pamudah-mudahan sadayana menang magfirah ti Allah Subhanahu wa taala.
para panitia pamudana pamudikna kaum bapak kaum ibuna sadaya nutos ngorbankeun jiwa raga ngorbankeun harta banda pamudah-mudahan menang balasan surga ti Allah. Lantaranana dina wengian ayeuna Allah nyauran ka malaikatna ceuk Allah he malaikat jiga dari ieu dongkap malaikat ka parayuneun Allah aya naon Gusti tuh tinggal itu di kampung Babakan Bandung kaum ibuna pamuda pamudikna kaum bapakna kaum santrina sadayana hadir di dinya disumpingan ku Bapak Lurah segala macam karena naon takdiman wa takriman limiladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ngagungkeun ngamulyakeun kana dilahirkeunana nabi aing ceuk Allah ku ayana kitu aing ridho kana kabehan dihampura ku aing dosana kabehan tarajal aya malaikat nu cunyunyus ceuk malaikat Gusti ulah kabeh dihampura da eta RT mah datang kadinya hayang pais doang cek Allah cicing sia malaikat kajenteun RT datangna kadinya hayang pais doang tetep waing dihampura alhamdulillah hartina urang datang ka dieu sanajan tujuan urang hayang berkat doang insyaallah dihampura dosana komo lamun berkatna dibikeun ka santri double ganjarana laju cek Allah sakabehna ku aing diasupkeun ka surga hayang ka surga hayang pantes henteu pantes henteu ulah dipapantes ku sorangan da lain boga urang hayang ka surga ai ka surga hayang ai pantes henteu di mana pantesna orang Babakan Bandung hayang ka surga ibadah nage loba sesa patani aya di dieu ibadahna sesa di sawah aya nu icalan aya ibadahna sesa di pasar punten pajabat ibadahna sesa di kan komo ibu-ibu kieu ibadah teh sesa nonton Ikatan Cinta Malulu ya kula mah moal ngomongkeun orang dia pamajikan kula salah diomongkeun ku kula eta pamajikan kula jam 8 peuting lain geura salat kalakah nagogena TV ceuk kula neng geura salat Isya ke heula nangguan iklan bener iklan manehanana kacai wudu make mukena endek takbiratul ihram nempok di bae film mulai dewe nagog di bae atuh nonton make mukena cola eta muti Bogor ngobrol jeung kula Kang izin bade ka WC jig ceuk kula manehanana ka WC nempok pamajikan kiai nonton make mukena ngomong ka kula Kang hebatnya di Banten kunaon gitu nonton lagi teu pasti na mukena ceuk aing pamajikan aing mah kajanteuin matana kana TV hatena ka Allah menya pamajikan aing dicari kanan sakitu pamajikan kia atuh kamu pamajikan RT laju cek Allah teh cek Allah hei malaikat sakabehna ku aing kahayangna diijabah nuker hamil sing digampilkeun dina lahiranana nuker tolab ilmu santri jeung budak sakolana sing gampang dina narima ilmuna anu can kawin sing geura-geura menang jodona nu can boga apansa balik ti dieu boga apansa saha nu merena panitia aju cek Allah teh cek Allah cek Allah cek Allah ku aing kabeh dijabah tah nuker gawe nu can boga pagawean sing menang pagawean nuker boga hutang beres masalahna nu tacan dicandung geura dicandung amin he masia bloon amin dicandung amin ulah awas kade bapak-bapak ya bapak-bapak mun can cumpon syarat ulah waka nyandung nu menang nyandung mah tilu doangan anu lian tilu pepeujeuh Pak ulah waka nyandung
anu menang nyandung nu kahiji RT. Aya ibu RT na aya teu? Aya. Awas Bu RT, Pak RT kudu dijagaan, awas. Kunaon sababna RT menang nyandung? Da manehna mah boga beas raskin. Nu kadua nu menang nyandung adalah lurah. Kunaon lurah menang nyandung? Hiji kasep manehna mah. Kaduana boga duit jalan. Nu katilu nu menang nyandung kiai. Kunaon sabab kiai menang nyandung? Boga duit muludan. Kulama mak kulama jujur ke pamajikan, dak kurama tala susulumputan ke pamajikan, jujur ngomong. Neng aa rek nyandungnya mangga aa ari yang dicekek mah. Sagede aing dicekek komosia RT digali. Masya Allah aing orang babakan Bandung ngalaksanakeun mulud teh kahayang sorangan atawa aya panitah ti batur kayang sorangan. Alhamdulillah jeung memang lain hayang-hayang anu teu aya tujuan. Da awalna oge ieu muludan teh parentah Allah Pak. Muludan parentah Allah. Mana sahidna cek Allah kul bifadlillahi wa birahmatihi wa pabidzalika falyafrah. Urang moal ngaji tafsir Jalalain, sabab dina tafsir Jalalain mah lapad bifadlillah, padol Allah adalah al-Islam, rahmat Allah adalah Al-Qur'an. Urang mah ngaji kana kitab tafsir Ruhul Ma'ani juz kagenep halaman 133. Bisi aya orang dia gaduh kitabna, ayo buka sasarengan. Dina kitab tafsir Ruhul Ma'ani juz kagenep halaman 133 di tafsiran lapad fadlillah adalah al-ilmu. Sakali deui fadl Allah teh ilmu. Ketika orang daek ngaji mangka kudu bungah ku sabab geus daek ngaji. Allah ngieun ka urang daek ngaji, Allah ngieun ka urang resep ngaji kudu mun geus bungah dina ngaji insyaallah ku Allah diasupkeun kabungahan dina hatena. Jadi ketika orang rajin ngajina sok pangaosan di dieu tiap malam naon mak Jumat tah upami emak bapak tos datang ka majelis ka musola ngupingkeun pangaosan geura bunga hate engke ngomong kieu alhamdulillah ya Allah abdi masih kene di pasien resep ngaji Gusti nuhun tatangga abdi mah kajenteun imanat tersaket karena pengajian manehna mah ngadapang we aya keneh nu kitu di dieu disangka di kula doang horeng sarua kudu bunga lamun Allah geus mere resep kana alhamdulillah ketika orang bungah dina daekna ngaji mangka Allah ngasupkeun kabungahan hate urang teh tenang we kajen teu gaduh artos kajen urang teu gaduh beas di imah teu gaduh cai-cai acan tapi lamun daek ngaji Allah ngasupkeun rasa bunga we tenang we hate teh sabab panggih dina pengajian nu kaduana wa bi rahmatihi ku sabab geus meunang rahmat Allah kudu bungah urang meunang rahmat Allah. Naon ai rahmat Allah cek dina kitab tafsirul Ma'ani rahmat Allah adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ai biwiladatihi tegasna dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi ketika dilahirkan Kangjeng Nabi Muhammad urang teh falyafrah kudu jadi orang dia ngelaksanakan mulut parentah Allah parentah titah kudu bunga teh orang dia mangka uih muludan insyaallah bararungah kabehan. Tanasub ayat jeung surat Al-Anbiya surat ayat anu ka 107 wa ma arsalnaka illa rahmatal eta jadi Kangjeng Rasul teh diutus pikeun roh lahirna teh mangrupi roh emak
Ya Allah ya Rob, tuluy kusabab urang geus bungah ngalaksanakeun mulud, kusabab urang bungah geus ngaji, urang daek ngaji geus bungah, kusabab urang ngadakeun mulud geus bungah, maka niscaya Rasul hadir di dieu. Mak percaya henteu Rasul hadir di dieu? Percaya henteu Rasul hadir di dieu? Kudu butuh syahid. Mana cenah buktina Kangjeng Rasul hadir? Yo urang ngaji kitab Fadhailul Mukhtar. Dina kitab Fadhailul Mukhtar wa nukila ditukil an ba'di salaf tina sapalih ulama salaf anna nabiyya sanyana pangersa Kang Nabi Muhammad yastadzinu menta izin Rasul robbah kana pangerana. Kangjeng Rasul dongkap ka Allah, Gusti abdi izin Gusti, cek Allah ayak izin naon maneh Muhammad, rek izin li huduri haflati maulidihi, rek ngahadiran mauludna Nabi. Rasul minta izin ke Allah rek ngahadiran di mana aya perayaan maulud. Jadi Rasul teh tiditu mula tuh, tiditu Rasul hadir, dugi kaditu Rasul teh hadir, nyatetan saha we nu hadir dina eta perayaan maulud dicatet ku Rasul. Hayu dicatetan hiji per hijina. Alhamdulillah wa bihudurihi kusabab Rasul hadir mangka hadarat ilu hadir arwahul anbiya, ruh-ruh para nabi ilu hadir di dieu, wal aulia jeung ruh-ruh para wali Allah hadir di dieu. Punten orang dieu nekadkeun teu Sultan Maulana Hasanuddin wali Allah, nekadkeun teu orang dieu kana Sultan Maulana Hasanuddin wali Allah, mangka hadir Sultan di dieu. Wa bihudurihi kusabab hadirna nabi mangka hadarat ilu hadir arwahul anbiya wal aulia, ruh-ruh para wali hadir di dieu. Rasul hadir, Sultan Maulana Hasanuddin hadir. Cek Sultan teh, Gusti ijabah yeuh masyarakat kula di Banten ijabah Gusti, nu can boga salaki supaya geura menang jodona, nu can boga pamajikan geura menang jodona, nu keur boga hutang geura bereskeun masalahna. Sultan ngadoa Sultan. Alhamdulillah ya Allah ya Rob, pabizalika kusabab hadir nabi, hadir para nabi, hadir para wali, mangka tangzilur rahmah, yakin turunlah rahmat di dieu. Wa tangzilul barokah, turunlah barokah di dieu. Wa tangzilul magfirah, turunlah magfirah di dieu. Mangka urang balik di dieu insyaallah dosana dihampura. Balik di dieu urang menang barokah, amin. Ai barokah teh naon? Ziyadatil khair. Ai barokah teh tambih-tambih kasayan. Nu tadina urang yeuh orang di dieu tilok pernah mere cai ka salaki, wih ti dieu masihan cai ka sala. Osok anu leres hayang apal ganjaran, hayang apal. Masihan leueut ka salaki ganjarana umroh gede teu. Masihan emam kasalaki ganjarana haji gede henteu? Osok henteu? Osok mak telok pak, osok di pasian emam pak henteu? Nyiuk sorangan wara cekula ibu-ibu mah yang ka surga henteu? Babari jasa masian cai ganjarana, masian emam ganjarana, ka surga ku kitu doang ge. Babari henteu? Isuk-isuk teh salaki rek berangkat ka pasar, salaki rek ka kantor, salaki arek ka sawah, yuk masian ka maman, masian sarapan haji jeung umroh eta teh. Ulah dicontoh lembur kula, ari aing caramah ka dieu ka ditu ngabejani ibu-ibu, horeng ibu-ibu di lembur aing balaloon. Isuk-isuk keur tadi kula aek berangkat ka mana keur tadi isuk teh kula ka Malingping, kula isuk-isuk rek ka Malingping jam 6:30 geus berangkat kula. Di jalan aya ibu-ibu 20-an eukeur jumba jogging kikiranna nembokeun jubur kanu lain. Atuh aing ngomong ka supir, supir eureun heula, bade naon Kang? Aing hoak jubur. Atuh hoak ku aing teh di deuleu hoak jubur pan make training galala deh. Ari kitu kiai eleh ku jubur nyanya.
Ya Allah, aya di dia nusuk olahraga gitulah, aya. Teu aya, teu aya. Aya. Hayu nu bener ah. Aing masya Allah, atuh kula turun mak, kula turun na mobil, aing kula mah turun ge turun, etak meureun kalah ari sinen eureun deui. Aing mah maksud turun ge teruskeun aing hayang leuwih deukeut. Kalah areureun doon jasa. Atuh aing akhirna mah eureun nempo jubur. Talalala di dieu ge aya nu kos kitu aya. Salaki neka sawah beres cai lain olahraga kos gitu. Osok bener teteh ma osok masian cai ka salaki osok ganjarana masihan emam ka salaki ganjarana gede henteu osok kunaon tilok kunaon cok ibu-ibu pan cenah salakina koret. Bener tuh pak ulah koret mantap ulah koret aya nu gaduh suami koret aya paling duitna cocok henteu ih rampok kabeh Kiai Ian iya masyarakat Kiai Ian rampok malu malingan salaki. Ya Allah, laju cek bapak-bapak naon ya kiai nitahan maling duit salaki lain kula nu ngomong, Rasul nu ngomong. Sayyidatuna Hindun istri Abu Sufyan dongkap ka Rasul, Bu. Ya Rasulullah, kula boga salaki koret. Cek Kangjeng Rasul paling duitna ku sia. Cocok henteu? Beuh, lamun ngaji sampai ka dieu salah tanggap ya. Cek Rasul sia Hindun nyokot nabi qadril hajat ukuran butuh lamun duit salaki sia aya 1 juta cokot 100.000 teunden 800.000 lamun aya 1 juta duit salaki sia dicokot 800.000 diteunden 100.000 neraka jahanam sia ya. Ya Allah ya Rob aya nu salakina koret aya mantak ulah koret pak ulah wakan nyalahkeun ibu-ibu cuk bapak-bapak nya cenah ibu-ibu tak carekanan tak tilok mere cai tilok mere kadaharan iya tidak koretnya teh oh asa dipameunangkeun ku aing. Masya Allah laju pan hooh bapak-bapak sok aing menang sorangan bae nya bener teh bapak-bapak mah coba lamun di imah make baju nu jeben ih atuh lain ogah make baju nu bagus puguh tilok dibelikeun bener teh asa dipemenangkan jasa kok aing. Lestain pak lestain antepkeun lestain. Masalah sakali deui hayang ka surga. Jalan ka surga mah paling babari jalan ka surga mere izin ka salaki di candung. Nah paling babari eta jalan ka surga cocok enggak Bu? Ih hayang ka surga oga eta mere jalan ka salaki nah nyandung cok ibu-ibu loba jalan keneh nyasab nyasab kena geus eta nu bener nyasab kena lamun urang milih jalan nu lain mah. Sakali dae mere cai ka salaki ganjarana mere emam ka salaki ganjarana melototan salaki balik deui dosa kabeh eta tak ulah sok pulatat polotot ka salaki ulah kajenteun teu masihan artos sing ikhlas hate ikhlas wae salaki teh lain embung mere gede ka pamajikan lain ngan karunya nu ngora bisi teu kabere. Bener-bener ya ibu-ibu ogah dicandung orang balik deui kana ngaji para hadirin jamaah rahimakumullah ceker tadi lamun orang dibentuk ku Allah rajin ngaji kudu bung mangka Allah ngasupkeun ka bunga mantak nu sok ngaji rajin mah bunga we hatena eueuh deui di alam dunia nu paling bungah-bungahna sa alam dunia iwal ti santri
Santri mah bungah wae, kajen teboga duit, kajen teboga beas, tapi suara seseriana moal eleh jeung lurah. Ngegakak santri mah ai kitu kunaon da manehna mah unggal poe ngaji bae. Ti jam genep sampai jam 12 peuting, sakapeung jam 1 sakapeung sampai subuh ngaji we teu eureun. Handphonena de mantak eueuh deui nu pangbungahna salam dunya iwal tisan santre eueuh deui bungah manehna nama bungah manehna nama bungah jasa eta kula ge kula baheula duit teu boga beas teu boga kula mah santren di Cikole di Ciamis Pak Bu kula mah santren ka Cikole teh kapungkur keur zaman santren keur lalakon kula mah bari keur kabur di imah jadi teu uningaeun abah kula emak kula ya di mana teu apaleun 2 tahun kula perih hirup 2 tahun da lain teu dikiriman abah kula jeung emak kula teu apaleun posisi kula aya di mana sehingga kula emam teh tilas batur we tilas batur senang we tapi nah hate teu ringrang henteu tenang we eta mun emam teh aya intip apal teh intip apalnya intip takrak di dina mina intip atawa kerak ah sami bae nya intip tieu teh kasrol urut batur ngaliwet ku kula diberian cai ditageunkeun diberian uyah cabe hiji-hiji teh ya kitu mam taburkeun kana nampan doang bebek aing tapi hate senang wae hate teh senang bunga we nan sababna da janji Allah moal bohong cek Allah tadi teh kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalik falyafrah jalma anu geus meunang fadl Allah ai fadl Allah dina kitab tafsirul maani adalah al ilmu jalma nu keur ngaji bakal boga kabungahan anu luar biasa senang we kula teh harita tenang we teu mikiran ieu itu santri anu boga kapusing mah hiji doang santri di mana nalika diputus ku kabogoh stres tambah aya di dia santri nu diputus kabogoh na aya engke jang tenang ku akang dibere pelet sakalian tenang kudu boga parabot kudu boga parabot ku aing dijajakeun secara umum ieu mah ku aing pelet eta kula carita heula kula mah santren di Cianjur babarengan jeung orang 3 raksa ngaranna si Agus cek kula aya Agus di dia aya cek kula teh ka batur kula ka si Agus Gus urang ijazah yuk ka akang yuk cek manehna hayu Kang siap Kang atuh kula datang jeung si Agus ka pun guru tah di Cianjur cek kula teh Kang abdi hoyong ngiring puasa oh nya kedah sing rajin bade puasa naon cek pun guru abdi hiji nasor Kang tah puasa jang 40 dinten mohon si Agus ditanya ku pun guru ai maneh Gus yang puasa naon Kang izin nyariosna ulah saya izin si hayang naon Kang wios Kang heuh naon Kang naon Agus naon don pelet Kang cek pun guru teh di Cianjur ya Gus puasaan ku sia saminggunya siap Kang menang saminggu toh menang saminggu anak pun guru anak akang kaedanan atuh kukula ditanya Agus ari siap puasa pelet puasa muasaan sa nya anak guru ku yang di puasaan astagfirullahaladzim si Agus mah tolong aya di dia santri ngaran Agus aya awas tak aing si eta melain melet incuna kalah melet nenena boloon jasa Agus Pak ya sawihan deui ibu sawihan deui nu paling senang dalam dunia teh deui wal ti parasan ibu gaduh putra putri nu nuju masantren gaduh bener gaduh alhamdulillah minimal bu minimal ibu tegaduh putra tegaduh putri nu di pasantren minimal kudu boga minantu santri anda kukula ditanya daek ente boga minantu santri anu bener daek ente daek leungeunna budug ieu na ye rambutna korengan wios mak wios nu bener mak sasalaman can genepi bauna geus aya
Kade santri mah buduk teh rahmat Allah mak, rahmat Allah. Santri mah buduk oge naon sababna? Punten orang dia aya nu sok melak cabe henteu sok eta melak cabe sok dipupuk surubuk ku tai emben teu osok hasilna bagus teu tai embena bau teu tapi kunaon sabena bagus sarua santri nu buduk geus meunang rahmat Allah ngajadi surubuk pikeun kamanehanana. Mantak di dia bisa santri can buduk geura ngadoa ka Allah, ya Allah pasti abdi buduk. Apan santri teh kieu mak kula ieu mah carita kula carita ieu mah dongeng kula tahun 80 kula mah santren di Cangkudu ieu leungeun pinuh ku budug kula harita keur narki blapadla dina jurumiyah budug leungeun budug ieu peak ku korengan atuh ka jubur-jubur punten eta lamun jubur make samping nempel tapi sanajan leungeun keur budug hate hayang boga kabogoh eta harita. Iya tuh kudu akhirna kula nganjang carita ieu mah memori baheula memori eta kula nganjang ngan nganjangna santri mah beda jeung budak sakola. Santri mah nganjangna malam Jumat bari mau menyan cek aing ditolak dibeulem ku aing menyan eta kula nganjang kasih dagel kata tanggal lembur imah calon mertua kula gigirna teh kuburan bah dinyata kuburan kula uluk salam assalamualaikum kumsalam bade ka sahajang bade ka putri ibu lewat itu lewat kuburan eta kula ka kuburan di dapur assalamualaikum kumsalam dibukakeun mangga jang calik di mana mak ja imah dapur eta na tungku eta kula diukna tungku masya Allah sajam cai teu dibere kue teu dibere cek aing naon ieu aing teh tadi na tungku nah ngarerab budug aing menang sajam torojol aya nu motor Honda Win manehanana mah make jaket Pertamina pagawe pom bensin teh si eta mat begitu luk salam titah diuk dina sofa geus diuk dina sofa dianteran susu langsung dibere kue konghuan aing sajam can dibere naon sedih tante tama sedih menang sajam kakarak jol cai eta cai aya tuluy kue ditutupan ku daun cau aya cai nage geus pinuh ku endek ku aing diinum ya Allah cai seeng dibukakeun kue ranginang lepet sedih tante 25 tahun kemudian sabaraha tahun kemudian jenajang 25 tahun kemudian kula diondang caramah kapal 5 mawa 3 mobil kula harita kula mawa mobil Alphard eta pablah ngalewat ka pasar Baros kapanggih jeung si eta teh nu nolak aing teh tah emakna jeung anakna keur nyetop mobil angkot kieu cek kula ka supir bukakeun jandelana jeung pintuna nah katempo aing sombong teu kira-kira sombong teu aing dianggap sombong heula jang ma euleus teuin moal apal mamah ayat takabur bimana tawadu ayat takabur bimana tawadu ayat tawadu bimana takabur kajeun teuin lah pandangan anu salain kajeun teuin pandangan anu sanes takabur oge kajeun teuin aina kaburan kanuna kabur mah jadina tawadu ku aing ditakaburan jalma nu geus takabur ka aing baheula sombong teu kula pablah dibuka taku eta supir pintu nempok mak teh ih ja akang naon laju cek eta teh cek makna teh cek mana bade ka mana kitu Kang mobilna seueur amat ka kuburan naing
inget kene doangna ieu mah doangna sampai ka urug taneuh beureum ge moal poho eta memori eta aing beuh masyaallah nyeri hate cai seeng laju kukula ditanya mak ai si bapak aya keneh mak kang tos ninggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun ai minantu mah teh nu kasep teh mak mana mak aya keneh mak deh kang ulah ngomong si edan si stres si gelo mak pan baheula mah kumaha dibere susu mak yeuh mak cai seeng mak eta emak nak kuat ngomong geus kang cenah ulah ngomong si eta geus ku emak titah tolak anak emak ai kitu kunaon mak atuh minantu pae mitoha pae kalak ngaliteran bensin keneh ceuk kula ge mak ieu kawinkeun jeung ieu mah ieu 40 peting diajikeun ku santri kalau ngomong kieu atuh kang ayeuna bae jasi neng na tos rangda aingna oga susu nang serayun kira-kira kadohongeun henteu kira-kirana kaduhungan teh mangka teteh emak nolak santri ayeuna kaduhungna 25 tahun kemudian arek nolak santri arek 25 tahun kemudian bakal kapanggih rasa penyesalan geus ngahinakeun santri mah kajen kos nu hina memang dirina kos kitu keur neang jalan kamuliaan ulah coba-coba nolak kana santri aing nu nyeri hate di jajan pelet ku aing mantak lamun aya santri ulin ka rompok emak yeuh dengekeun nasihat kula mun aya santri ulin ka imah emak jieunkeun susu bere kueh konghuan terus jieunkeun sarimi berean endog jeung sanguna endek balik bere rokok samsu jeung duit 100.000 cocok henteu anggas isukan peuting ngaranjang kabeh hanjang sakali masuk para hadirin jamaah rahimakumullah urang balik deui urang teh balik deui ceker tadi nalika urang keur ngaji bakal dibere bung mantak lamun emak hayang bunga ulah eureun ngaji bapak lamun hayang bunga ulah eureun ngaji sabab lamun jalma geus teu ngaji sasab jalana salah hampura tadus biniam kula ari ka dieu mah teu nyasab teu nyasab alhamdulillah eta kula diulem ka kopi daerah kopi Rangkas Uninga kula teh ka daerah kopi teh entos hampir kana 5 wangsulan begitu kula kadinya nyasab deui bae padahal geus 5 wangsulan tapi sasab deui bae begitu kula tunya-tanya oh cenah arahna ka belah ditu datang ka tempat Soibul Hajat kula kakarak sadar aing hirup di alam dunia ge sarua lamun teu loba nanya aing pasti bakal sasab sarua urang ge ulah ngarasa bener wae sarua urang oge ulah ngarasa geus pinter wae sarua urang ge ulah ngarasa lah aing mah da pasti dina pangajian teh tadi eta deui ulah boga pikir kitu Pak ulah minimal datang ka pangajian teh hate urang bersih geus bersih mah hate urang insyaallah moal sasab moal bingung kunci obat ka bingung mah hiji ilunga kajeun teu kahar yeuh kula boga rahasia kula rek dongeng deui tapi dongeng sanyana mak dongeng sanyana ieu teh kula mah pan masantren teh ti umur kelas 2 SD dan teh sakola SD kula mah ti kelas 2 SD geus dikakobongkeun ku abah kula balik kula ti kobong abah kula keur ngaji we kila keur ngamutolaahan kitab mun teu lepat eta kitab Azkar Nawawi nu keur dibaca ku abah kula ceuk kula teh ka abah kula bah eta unggal poe macan kitab bae aya manfaatna kitu iya aya jang coba cek abah kula teh coba baca heuh jang aya manfaatna teu dibaca kula atuh karak di kelas 2 SD ieu teu kaharti bah Allah manfaatna cek abah kula teh geus kieu we jang ye kieu bae jang tuh abah ye kakarak meuli hareng tah dina karung ditaburkeun eta hareng ku abah kula ditaburkeun yeuh jang tuh kamu sholat ujang nyokot cai tapi make karung ieu yeuh kai karung nu urut hareng bersih tak kotor eta karung urut hareng hideng tak putih
ya nyokot cai ka ditu eta kula lumpat kamu sholat ngawadahan cai datang kabah kula atuh caina eueuh nyokot deui jang ka ditu nyokot deui kula datang deui kabah kula caina kos 3 kali nyokot kula caina kosong deui ceuk kula teh menang 10 kali ka abah kula bah ganti we nya ku ember ulah aing mah hayang ge ku karung atuh dak eueuh deui bah nyokot deui sakali deui nyokot deui nu 11 kalian datang ka abah kula eueuh deui bae ceuk kula bah manfaatna ieu mah eueuh manfaatna mana manfaatna da kula datang kana abah geus eueuh caina ceuk abah kula aing mah lain butuh caina tempo ku sia karungna bersih tante karungna bersih tak kotor bersih dak geus 11 kali nyokot cai ngawadahan cai bersih tak kotor karungna bersih tah kitu ngaji ge sarua ngarti teu ngarti hate anu kaharti teu lamun hate geus bersih hirup bakal tenang jelas henteu mantak ulah eureun dina ilu ngaji engke ge bersih hate punten pisan uninga anjing najis naon anjing pohara najisna sakitu najis mughaladhah mak gampil nyucikeunana disertu dikumbah 7 wangsulan kalian salah sajina make taneuh suci henteu babari henteu babari tapi lamun najis nu aya dina hate urang kajenteuin cai salam dunia di dieu caket ka laut urang ngawadahan cai laut sakabeh alam laut nu aya di alam dunia cai nu aya di alam dunia ku urang diwadahan kabeh pikeun ngabersihkeun najis nu dina hate belum tentu bisa suci jadi hartina gampang ngumbah najis mughaladhah apakah gampangan ngumbah najis nu dina hate sakitu disebut mughaladhah tapi babari tapi najis nu aya na hate ieu hese miceuna najis nu aya dina hate mangan saukur hiji naon pangajian obatna eueuh deui najis nu aya dina hate mah eueuh deui iwal tingan saukur ngaji bunga hate oge bakal asupna engke pelajaran narika geus bungah na hate lamun urang tilok ngaji engkena mata qalbuhu bakal maut hatena naudzu lamun geus maut hatena lamun geus pae hate urang bu geus katutup hate urang teas punten hayang maju usaha datang na moal ka kiai datang ka dukun hayang akur rumah tanggi datang na moal ka kiai datang na ka dukun naudzubillah hayang naik jabatan datang na moal ka kiai datang na ka dukun naudzu kunaon sabab na kos kitu sabab mata hatena entos poek mata hatena geus poek laju endok ieu teh endek ngawinkeun anak datang na ka dukun lain ka kiai bah abdi rek ngawinkeun anak bah kumaha carana nu ondanganna supaya rame tapi ulah darahar boloon kan teu kira-kira boloon laju cek mbah takokak teh cek dukun gampang saya tama geus we anak sia kawinkeun engke tanggal 1 Ramadan atuh ngaranna ge dukun nu kadua bah ieu teh geus usum hujan bah nah hampura bu di lembur kula mah di ditu cai teh tos saat pisan sawah tacan tiasa dipelakan jeung ibake sesah di dieu mah aya kene alhamdulillah syukur ka Allah mudah-mudahan dina sabada muludan ieu Allah nurunkeun ka urang hujan amin eta para hadirin ieu mah contona ieu mah keur usum hujan darder laju ceuk nu hajat ya bah ieu teh kula keur hajat endek hajat bisi turun hujan bah kumaha carana mun keur hajat supaya ulah turun hujan pan hajat hujan teh ripuh bah ceuk mbah takokak gampang sia eta mah di lembur sia di ditu aya teu janda saimah 3 maksudna kumaha bah imana hiji ngan jandana 3 aya bah kumahakeun bah paling cangcutna laju geus kitu kumahakeun bah amparkeun ku sia daun cau asupkeun eta si cangcut nu 3 ngeuretan bawang kunir tomat bawang putih nu loba ai kitu kunaon bah hangru sepan 2 jam bae bah eta naon ngaranna nyapai sangcut keheb
laju geus kitu kumahakeun bah gantung ku sia dina puade moal turun eta atuh heueuh cangcut moal tur hujan manah dor dargal aya di dieu nu kos kitu aya di dieu nu kos kitu aya kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata neuk naon urang magawe kana fakufuran padahal urang teh bakal mod RT bakal mod lurah bakal mod camat bakal mod kiai bakal maut be kuat nyebutna ge modar ka aing bari nunjuk-nunjuk RT bakal modar kiai modar sih mah beroon jasa bari nganclok deh hewan jasa doang nak kiai beroon kiai bakal ustad bakal ning santri bakal RT modar bu punten usia Kangjeng Rasul teh 63 tahun sabaraha usia Kangjeng Rasul umat Rasul moal aya nu leuwih tina 63 tahun moal umat Rasul moal aya nu leuwih tina 63 tahun bisi aya orang babakan Bandung usiana geus 62 tahun leuwih 11 bulan hitung 30 poe deui eta aya di dieu geus 63 aya eta mah dibere bonus nunggus diberi bonus geura balik ke Allah geura lobakeun ibadah lobakeun ngaji ieu mah geus diberi bonus kalau kang nguseup kula mah lain nyarekanan nguseup mah sok teh teuin nguseup mah ngan ulah dina nguseup ninggaleun dina nguseup ulah ninggaleun ibadah aing nguseup masuk wae mangga nguseup mah ngan ulah ninggaleun ibadah ulah keun wae aing nguseup mah ya Allah ya Rob sawihan deui urang kabehan bakal mod kunaon sababna urang make magawe kana fakufuran sabab hate entos po kunaon hate poek ku sabab tilok ngaji jadilah poek hate urang awas sanu dicontohan dia sanu contohan sanu maot dicontohna saha RT bae apa lurah RT bae RT maot lurah ta RT lurah lurah bae lurah maot aing ngomongna ge sopan gori mah lurah maut lain we lurah urang ge bakal maut lurah maut RT bae siapa tadi lurah blon RTB nya RTB lah aing duaan natulah sekalian RT maut RTB lah RT maut RT lain we RT urang ge bakal maut RT maut di RT kade nalika urang maut bakal balik tilu perkara nu kahiji ruh kamana ruh urang balikna wa amaruhu yarji'u ilallah ruh urang bakal balik ke Allah yakin kabeh ruh urang teh bakal balik ke Allah nu kadua amal wa amaluhu yarji'u ila nafsi anepun ai amal bakal balik kana awak urang amal hade balik amal goreng balik gor kapangging ke di akhirat bakal balik jeung awak urang Allah tebutuhun salat urang dai salat urang bakal balik jeung awak Allah tebutuhun kana ngaji urang bakal balik jeung awak sedekah urang Allah tebutuhun sedekah urang bakal balik jeung awak amaluhu yarji'u ila nafsi anepun ai amal urang bakal balik kana awak urang sorangan melak hade balik melak goreng balik ya Allah ya Rob nukatilu jisim wa ama jismuhu yarji'u ila tud anepun ari awak bakal balik di dahar ku bilatung hayang di dahar ku bilatung henteu alim yeuh kula rek dongeng tapi kisah nyata kula pengajian jeung bapak-bapak jeung ibu-ibu ceuk kula Pak Bu lamun awak urang ogah di dahar ku bilatung koncina dawamkeun surat Tabarok jeung surat Al-Kahfi
rajin manehanana si bapak-bapak teh rajin menang 2 tahun ninggal jalma bodoh punten laju tos dikurep menang 2 tahun berlalu istrina ninggal begitu istrina rek dikurebkeun caket jeung suamina digali kuburanana jeung persiapan istrina anu ninggal ternyata suamina masih ngagojod boehna masih bodas keneh hayang kos kitu hayang lobakeun maca surat kah jeung surat tabar tah eta ilmu nunggeus komo nunggeus bonus manggeus geura lobakeun maca surat kahfi nunggeus dibere bonus mah geura lobakeun surat tabarok beh naon beh awak urang dina jero alam kubur ulah didahar ku cacing sakabehna bakal maot bakal RT maot ta RT contona diasupkeun eta RT kana liang lahat diasupkeun RT kana liang lahat bakal kitu moal yeuh kula arek nyaritakeun nu bisi nu tacan pernah musayyiin ngajajab mait ngajajab janajah kana makbaroh kieu begitu urang geus diasupkeun kana liang lahat disangharepkeun ka kiblat ieu dibuka boeh teh dibuka boeh brelek ieu pipi urang di alam dunia mah teu eureun-eureun make scarlet aya nu sok make scarlet di dia di alam dunia mah dipulas-pulas make scarlet dibobodas ieu teh beungeut teh dibobodas di alam engke tadi na jero kubur mah ieu dibuka boehna ieu pipi anu mulus ditempelkeun kana taneuh gelepok dihina-hina didinya bakal kos kitu bakal mantak cekula eta scarlet mahal sakieuna sabaraha eta scarlet 600.000 lain 4 juta aya santri nu sok make eta kabina-bina sia aing mah santri geus make scarlet belon jasa teu kudu scarlet teu kudu dahan kaung santri mah ulah scarlet barala kaungnya bener namanya geus barala kaung santri mah ieu mah santri make scarlet tabung jasa ya Allah ya Rob eta urang beungeut di scarletan engke mah jaga dibukakeun ieu boehna ditempelkeun kana taneuh ieu pipi teh ditempelkeun nggak ditempelkeun eta pipi punten ieu sirah make bantal lain bantal kos di imah urang makena taneuh beledug hina henteu urang eta Pak RT contona kos kitu lah Pak RT geus ngagojod ngajepepeng dina alam kubur ditutup ku tataban diurug ku taneuh berem Bapak ninggalkeun emak ninggalkeun anak nyeng cerikan kapanggih moal bapak na ningali anak na ngagojod bapak ngan saukur cerik jeung ninggalkeun moal ilu ngabaturan di jero kubur emak ngan saukur ningalikeun moal ilu ngabaturan di jero kubur anak ngan sabatas bisa cecerikan cerik tapi moal daek ngabaturan di alam kubur kajentin pamajikan opat saopatna moal daekeun ngabaturan di alam kubur komo lamun salaki mah pamajikana ninggal manehana mah boro-boro ngabaturan di dalam kubur pamajikana kakarak di jero kubur peuting nanggeus akad ijab kabul salaki eta bener teu mah awewe mah teu kitu punten awe mah punten awe mah kajentin ditinggalin ku suamina seueur istri mah nu teu nikah deui bener teu sabab lah awewe mah bener-bener berperasaan estein Pak orang alam behla ida awe mah kos kitu perasaanna teh luar biasa awe mah lalaki mah pamajika anak masih kene beureum kene can kaluar jukut ih manehanana mah geus kawin deui bahkan geus aya nu 3 kali eta teh ya Allah eta lalaki kos kitunya bakal kos kitu eta bakal kos kitu urang bakal laju RT teh tah ngadenge suara kecerak sendal di luhur kecerak kadenge anu ngiring teh kadenge suarana kecerak RT hudang klukuk hudang celekes pas hudang aya malaikat 2 nanya kadinya cek malaikat 2 hei RT sia maling geus raskinnya
Eta kira-kira RT bisa ngajawab moal, bisa ngajawab moal. Allah nu ngajawabna dina surat Yasin urang babarengan sadayana, al yauma nakhtimu ala wa tukal aide watas arjo bimakano katalar insya apal maknana taya tabelona ma kue harita teh sungut tos dikunci harita mah sungut entos dikon sabab lamun ngomong make sungut loba bo pilih saya insya Allah rakat senang coblos nomor saya rakyat bakal senang coblos saya rakyat bakal makmur coblos saya insya Allah rakyat bakal menang tai anjing ngaranage ngomong kusungut mah loba bo komo eta lalaki ngarayu awewe pan bila aku bandingkan engkau dengan bulan purnama maka lebih elok nan cantik engkau daripada bulan purnama karena kecantikan engkau tak pernah ada padamnya sementara bulan purnama ada hilang dan sinarnya. Katakan apa yang telah aku kirim melalui WA, huruf-hurufnya akan menunjukkan bahasa kisah dan cinta dan lukaku. Tai anjing barohong kabeh ngaranage bahasa sungut barohong kabeh mantak orang Cikeusik khususna kudu pinter milih pamimpin engke kula mah teu nyarankeun kudu milih anu kudu milih henteu kula mah lain ranah kula eta mah kula mah ngan nitipna ge pilih anu bener-bener erek mawa perubahan jeung urang ulah milih kana anu ngan saukur ngajangjikeun jeung kula nitip deui beda kaos beda baju ulah papisah tatangga bajuna misalan anu ieu bajuna anu ulah papencar ku masalah nu kitu punten ima punten kula rek carita we sanyana hampura kula teh taun geus teh jos-joran ngabela Pak Prabowo punten ima keur contoh we contoh jor-joran kula sampekeun duit kula pribadi beak sabaraha juta ngabela eta Pak Prabowo kula mah jeung tatangga atuh masih kene adu haok masih kene adu peureup kunaon Pak Prabowo mah asup kana si anu geuningan baloon teh atuh bisi kitu tah ieu menitip ka kula ka masyarakat dieu keun we urang beda baju beda kaos ngan ulah haliu geus ngadukungna ulah satabeng-tabeng teuin ulah satabeng-tabeng teuin ulah make asup kana perasaan ulah geus we urang mah coblos sesuai dengan istihoroh lah nu bener mana pilihan urang hayu pilih nu eta ulah ku janji ulah ku omongan anu bararagus doang ai bukti nama eueuh komo eta pan baheula teh pilih anu insya Allah jalan bararagus tai anjing bohong teh lah aing mah komo paling nyeri bu punten ieu mah keur carita ieu mah kula mah kana guru SD guru SMP teh takdimna luar biasa sanajan kula teh sakola kunaon sababna sabab lamun eueuh guru SD eueuh guru SMA waduh ndeu kumaha ieu negara sabab cikal bakal anak-anak orang mengenal abjad mengenal angka itu perjuangan dari guru-guru SD guru-guru SMP guru-guru SMA mantak kula mah takdimna luar biasa nyeri hate Pak kula ketika guru SD guru SMP guru SMA dizolim ku pemerintah kula nu nyeri hatena aya didolim gitu guru punten di Pandeglang kajadianana ketika guru kepala sekolah SD kepala sekolah SMP dari SMA milik provinsi eta mah ketika guru SD ketika guru SMP arek pindah tugas kudu make duit di Pandeglang bener henteu
ayan teh di dia punten guru ayan teh apal teh permasalahan kos gitu apal teh nyeri hati aing guru di kitu-kitu aing demi Allah nyeri hati sabab ieu teh guru teh pahlawan anu tanpa jasa guru anu mencerdaskan bangsa guru anu mendidik barudak supaya bararener kunaon didolim keneh wae mantak nyeri aing mah sampai ngaluarkeun ilmu aing tah ku aing lah di Masya Allah aing mah bener nyeri hati guru didolim teh nyeri hati. Masya Allah para hadirin jamaah rahimakumullah laju orang balik di RT tadi RT tak pertanyaan RT eta RT bisa ngajawab mual ditanya al yauma nakhtimu ala afwaim pada hari ini kami sudah mengunci jadi sungutna RT geus teu bisa ngajawab wa tukallimuna aidim anu ngomong teh leungeun nu ngomong cek leungeun iya malaikat abdi nu nyandak wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun suku nu bakal bersaksi atas apa yang telah dikerjakan punten bu migawe naon bae haliah anu diharamkeun ku agama sanajan seeutik leungeun anu ngom suku nu bersak kabeh migawe naon bae leutikna paharaman suku nu bersaksi leungeun nu ngomong RT maling geus raskin leungeun nu ngomong suku nu bakal bersak lain WRT lurah sarua camat sarua bupati sarua lamun maneh nyokot lain hakna ngorbankeun kana masyarakatna nyangsarakeun kana rakyatna nyugihkeun kana pribadi jeung golonganna hakan ku siang ke dalam kubur suku nu bersaksi leungeun sia nu bakal ngomong moal pejabat Pandeglang alhamdulillah harade bener teu henteu meureun bener cocok aing karang ya Allah ya Rob eta bu kula carita ya kula carita ieu mah di penting teuing teu bu eta kula carita ieu eta kula carita eta kula ngieun imah eta kula ngieun imah kula begitu kula keur ngieun imah kula teh mesen kenteng ka Purwakarta ngaran kentengna kenteng Kanmuri hiji kentengna 15.000 butuhna 10.000 jadi kulangin imah kentengna doang 150 juta col aya asda ka imah kula cek Pak Asda teh Kang aya pesen ti Ibu Bupati Ibu nguping cenah akang keur mesen kenteng ka Purwakarta wios Kang wios engkin eta ditawuranna ku ibu atuh kula marah bejakeun ka bupati bisi bupati kakurangan duit nek nyieun jalan bisi bupati nek ngabangun jalan kurang duit ngomong kain bener dah cocok enta atuh aing minta sumbangan ka orang Cikeusik ogah aing ogah nan sababna sakali ngalengkakeun suku kana pendopo gempor aing kenah tadok mantak kula kamari ngamuk di DPR datang kula ka DPR ngahijikeun para jawara para ormas dihijikeun alhamdulillah NU na ngahiji FPI na ngahiji RPM na ngahiji mahasiswa na ngahiji santri na ngahiji datang ka DPR kunaon sababna sabab 5 hari sebelum kula datang ke DPR sabab orang tatangga orang sumur anu ninggal 12 jelema gara-gara minuman keras geus kolot cacan kakarak usia SMP kelas 2 miris kula ndek dibawa ke mana ieu Pandeglang budak laleutik mararabok sampai paeh di deket laut di sumur miris mantak kula datang ke DPR begitu datang ke kula ke DPR pan kula macan pernah asup ke DPR eta orang-orang DPR arapaleun ka kula Kang sanariun ieu ka dieu akang ieu ka dieu ayo Kang kopi ku kami disiap-siapkeun rokok geus arapaleun Marlboro nya Kang tenang Kang calik di dieu cicing sia aing datang ka dieu nyarekanan daria kabehan aing hayo dariuk sia kabehan cek kula DPR presiden jeung wakil presiden luhuran mana pangkatna ya wa atuh presiden Kang hiji nu kadua gubernur jeung wakil gubernur luhuran mana ya luhuran gubernur Kang bupati jeung wakil bupati luhuran mana ya bupati Kang kuari sia wakil rakyat aing rakyat luhuran wakil rakyat nya luhuran rakyat kunaon sia ngomong ongko luhuran rakyat tapi aspirasi aing jeung aspirasi masyarakat ku sia tilok ditanggapi tolol
Hayo aing mah kuari nungtut supaya minuman keras di Pandeglang jieun 0% ulah sampai 5%. Haliwu kakarak mah haliwu. Oh oke Kang siap menang kuari 3 bulan eueuh nihil keneh bae boloon tante koing demo deui sakalian santri Cigesik siap turun anu bener Masya Allah. Para hadirin jamaah rahimakumullah, urang balik deui ka RT bae lah. Da aing ngomongkeun RT mah moal aya CF nama. RT mah hiji manusia nu paling sakti jeung nu paling unik. Kunaon sababna punten ya orang babakan Bandung lamun kawinkeun anak kudu lapor teh ka RT. Tak kuari sampai ka kuari kula macan kapikirkeun eta. Endek naon urusanna anak urang nu dikawinkeun tapi kudu bebeja ka RT. Dipikir-pikir doang RT nek bantuan nyolok eta. Atulah melu blaan. Temanya RT malam pertama digigireun. Ya atuh ngeunaeun boro-boro RT aing hayang gitu mah. Blaan. Laju geus kitu Pak tah Bu. Eta RT teh di jero liang lahat ditanya ku malaikat RT sia maling geus raskin sungutna dikon nu ngomong leungeun cek leungeun iya malaikat saya anu maling pake kunaon sia pake nyandung malaikat sombong kunaon sia nyandung dijawab ku RT pantitah kiai naon mau aing lon anu nu akhirna eta RT ditimbang amalna berat kabelah kiri bagus ta goreng dikandar ku malaikat cabania ayo sa RT ilu eta RT pabelah dikandar eta RT aya nunulungan moal aya Kiai Ian di ditu Kiai Ian mah di dituna kana mobil Pajero mawa 2 bus jeung truk hiji Kiai Ian dina mobil Pajero ayana mobil bus toh cek Kiai Ian mobil bus turun ibu-ibu tarurun marake baju seragam kabehan Bu lain jarak ka Banten akhirat ieu ibu-ibu mah di akhirat ge make seragam bae ampun aing ya Allah ka akhirat seragamna kabawa tadi teh ya bus 2 bus terus aya naon deui mobil hiji deui mobil truk turun na mobil truk turun sarantri kunaon santri na mobil truk biasa nge-BM pan ya Allah ya Rabb eta tarurun cek RT teh ya Kiai Ian Kiai tolongan Kiai cek Kiai Ian kasihan delu teh sedih tante ta RT aya nu nulungan moal Allah nu ngomongna dina surat Abasa cek Allah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani dina poean harita bapa geus poe kana jadi anak poe kana jadi bapa aki poe kana jadi incu poe kana jadi aki salaki poho kana jadi pamajikan ieu mah pada masing awas ngomongna kula di alamasar lain di siratal mustaqim upami di jembatan Siratul Mustaqim siling tulungan Kiai nulungan ka jamaah nu dek ngaji emak ngaji unggal malam Jumat insyaallah Kiai emak nulungan di Siratul Mustaqim anak urang jadi ustad anak urang jadi kiai anak bakal nulungan bapak anak bakal jadi nulungan emak anak nulungan aki anak incu nulungan nini di mana di Siratul Mustaqim kakarak didinya kaduhung urang teu masantrenkeun anak rasa nyesel didinya di Siratul Mustaqim nalika anak bakal dakwah anak nangtung dibere ku Allah mimbar dina luhureun mimbar anak ngageroan cek anak bapak kadieu emak kadieu nenek kadieu aki kadieu hayu ilu ka surga jeung kula ngeunaheun teu jol mamangna datang lo ieu mamang anu baheula teu ngadukung ka pasantren teh tadi tuh mang naraka mang gagah didinya maka karak
harta dan jabatan sudah tidak dibutuhkan lagi. Yang dibutuhkan adalah pertolongan orang-orang anu soleh. Mantak masantrenkeun anak lain jeung boga duit, lain jeung boga jabatan, tapi nalika dibutuhkan saat jabatan dan kedudukan dan harta sudah tidak dibutuhkan, itulah anak nu bakal nulungan karena jadi bapak jeung ibuna. Eta nu untung nu boga anak di pasantren. Balik di ke RT di bae. RT keur tadi aya nulungan henteu. Aya nulungan henteu. Jol Allah kadinya. Ceuk Allah teh ya. Jabaniya sa anu kusa di kandar RT Gusti. Dibawa ke mana ku sia eta RT? Dibawa ke neraka. Ceuk Allah. Heuh geuraan ka nerakakeun geuraan kita. Bila perlu mah talapung ti dieu langsung. Ceuk malaikat Jabaniya, siap Gusti. Kandar RT. Ayo si RT lu. Plek. Aya nulungan moal. Aya nulungan moal. Aya. Begitu eta RT rek diasupkeun ka neraka, pokna teh dina caketeun pintu neraka aya manusia nu pangagung-agungna, aya manusia nu panghebat-hebatna, aya manusia anu eueuh bandinganana, manusia nu ngajadi sabab terbitna matahari, manusia nu ngajadi sabab ayana manusia nu lainna, manusia nu ngajadi sabab terbitna bulan purnama jeung sakabeh cahaya nu di alam dunia. Wastana habibana wasafiana wa maulana Muhammad. Kangjeng Rasul hadir di dinya, nanya ka malaikat Jabaniyah, "Hei Jabaniyah, saha nu kusa di kandar RT Muhammad? Dibawa ka mana? Ka neraka Muhammad." Asupkeun ka surga Muhammad, tanggung jawab. Muhammad, ieu RT tukang maling beas raskin. Asupkeun ka surga Muhammad, tanggung jawab. Muhammad, ieu RT teh timbanganna berat ka belah kiri. Asupkeun ka surga Muhammad, tanggung jawab. Muhammad, ieu RT parentah Allah henteu titah ka nerakakeun. Asupkeun ka surga Muhammad, tanggung jawab. Cek malaikat Jabaniyah, Muhammad, ai kitu mah lawak atuh aing rek bebeja heula ka Allah. Cek Kangjeng Rasul, jig sia bebeja ka Allah, lumpat malaikat Jabaniyah ka Allah. Datang di haripeun Allah eta malaikat Jabaniyah ka Allah, ampun Gusti, ieu RT kampung Bawakan Bandung rek diasupkeun ka neraka, pok aya Muhammad. Kumaha cek Allah? Cek aing ge tadi gegeuraan. Cek aing ge tadi gegeuraan talapung mun bisa mah. Atuh sia mah lambat. Aing moal bisa nolak kana kahayang Muhammad. Di mana aya jelema nu nolak kana kahayang kekasihna moal aya. Akhirna malaikat Jabaniyah datang deui kana Kangjeng Rasul. Muhammad, hebat amat ieu RT nu tadina rek ka neraka sampai jadi asup ka surga. Kunaon sababna? Dijawab ku Kangjeng Rasul, sabab dina malam Kemis di kampung Babakan Bandung, di dinya aya maulud aing. Aing teh hadir. Cek tadi hadir teh Muhammad. Hadir teh Rasul. Aing nyatet nu hadir ti ujung sampai ka ujung, ku aing disatetan ngaranna hiji per hijina. Aing janji sakabeh nu aya dina catetan ieu ku aing rek disapaatan. Tan nu kos kitu sapaat teh nu kos kitu. Kos kitu sapaat teh tadi nareka neraka. Wireh sapat Nabi jadi kasur untung tanda. Jadi kira-kira mulut untung tanda. Ya Allah ya Rob, cek Kangjeng Rasul, heueuh malaikat Jabaniyah aing janji sakabeh nu hadir di dinya nu geus aya dina catatan ku aing rek disapaatan. Alhamdulillah ngan aing rek nulis ngaran RT pulpena kabeakan. Jadi Muhammad RT mah teu katulis, tidak. RT teu katulis tapi spesial dina hate aing. Alhamdulillah. Na tulisan bisa kahapus henteu? Bisa kahapus. Nu tulisan bisa leungit henteu? Tapi dina hate moal kuat henteu? Ternyata malam ayeuna nu paling mulia adalah Bapak RT. Cinta nage ku Rasul langsung dibalas dengan hatinya. Karena Rasul paling cinta, Rasul paling resep karena pemimpin anu daek ngaji. Cek Kangjeng Rasul, sabab eta RT mantak aya nu paling istimewa dina hati aing, sabab manehna mah dicarekanan kiai ge ikhlas bae. Masya Allah, jelas tah henteu. Kaharti tah henteu. Ngaji mah mun geus jelas mah geus.
atuh ngaji masal kaharti enggeus. Pamudah-mudahan aya manfaatna, pamudah-mudahan aya barokahna, pamudah-mudahan Allah nurunkeun magfirah rahmat jeung inayahna. Sami-sami urang sadayana tiasa patepang di surgana Allah deui. Hapunten anu kasuhun tina sambudayaning lefat hilap jeung taledorna, cekap sakitu ti abdi billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.